Ari ti imah kene sok hayang ngingilu eta teh dak karek oge nepi ke tempat tujuan teh geus ngajak wae balik bongkena budaknya dak. Wah ieu teh erek ka sakolahan biasa erek rapat deui kelas genep ajang ujian caritana teh dress code na teh si inung-inung na teh baju teh warna bodas tiung teh warna krem. Mana dadakan cadak eta teh ti sapoe deui ka rapatna di bejaan teh ka karek di bejaan ari tiung mah urang teh boga pokona nama geus aman we nya si tiung mah geus boga tinggal bajuna ieu teh nu can aya caritana teh. Urang teh ngorek-ngorek lomari we mangi we pokona nama nu penting mah baju gamis bodas luhurna si tiung teh krem caritana teh. Maraneh ge da moal nyangka ieu teh urang teh make gamis bapak-bapak dak urang ge hayang seuri sebenarnya mah ukur di tamahan si rajutan ku urang teh caritana teh jadi nyarita we bae lah darurat nu penting umum ejeng batur dak bae awak ciga ondel-ondel oge nya dak karena kegedean si bajuna teh nu penting mah bisa hadir rapat ejeng bisa ngadoa bersama ajang budak ngarah dibere kalancaran pokona nama amin. Kan teu lucu lamun urang teu mangkat gara-gara henteu boga baju engke budak urang culang cileng erek sungkem ka saha soalna eta teh minta doa cenah ka inung caritana teh minta dihampura dina langsa dak cing ramisak eta teh pokona nama sedih teh cing seredet kana hate anu dua teh deui teh amareng-amareng nu ngajak balik nu hayang nyusu nu naon mah padahal mah jajanan mawa cai mawa ieu teh nya kitu teh we geuninganan barosenan nya dak kira geuning tah si gamis bodas teh kur 2 jam hungkul dipake nama balik ieu teh tah mana lempang mana mentereng urang mampir heula meuli cakwe sakitu heula we nya.